aya hiji kabingung nu mana kabingung eta teh jadi penghapus dosa nyaeta bingung dina neangan maisah. Ari maisah teh kahirupan can boga beas jang isuk cek salakina teh aduh kudu ka mana ieu nya bingung tah eta teh jadi penghapus dosa nya. Aduh lumayan tah sok baringung nya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalit deui moal urang deui ya teh ari moal mawang entos we tos isa acan 3 menit deui atuh 3 menit deui cenah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng Nabi man talaba dunya halalan ta'affufan namun teh senterna ari moal wakabubar mah man sahajalma tolaba anu nyuprih alias neangan itu jalma teh adunya kana dunia halalan anu halal ta'affufan anil mas'alati karena ngaraksa tina pepenta kabatur wasa'yan jeung ngajalankeun ala iyalihi ka keluargana itu jalma wa ta'atufan sareng karna mikawelas ala jarihi ka tatanggana itu man lakia tah bakal manggihan atawa patepang itu man Allah ka Allah subhanahu wa ta'ala wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Saur Kangjeng Nabi saha jalma anu eta jalma teh neangan kana dunia usaha mun ceuk urang mah usahana teh halalan kanu halal henteu ari gede mah hasilna ngan halal ngan saukur buburuh mun di palemuran mah buburuh ngoret buburuh maculnya anu sakitu panasna nya can lamun ditetempukeun bae kudu boga sawahna nya pusing meureun eta teh nya halal kikituan teh kumaha migawe kana pagawean halal teh ta'affufan anil mas'alati ngaraksa tina pepenta daripada pepenta kabatur da urang teh boga kene harga diri miskin ge ari pepenta mah di urang mah da taranya aya nu pepenta belah kota makan cicing we sisi jalannya kieu tah naon pepenta nya make baju butut ari dituturkeun geuning asupna kana mobil katipu tah nya wasa'yan aya iyalihi kituna teh pedah boga tanggung jawab boga tapakahaneun boga anak pamajikan anu mengandalkan manehna wa ta'atufan ala jarihi jeung mikawelas ka tatanggana sakapeung mah mun tatanggana teu boga teh sok dibere maka jalma nu kitu teh kumaha jalma neangan usaha anu halal sanajan leutik nya ngan saukur koreh-koreh cok ceuk paribasana da urang mah eueuh nu koreh-koreh cok nya koreh-koreh macok teuneun nya diteuneun nya henteu koreh-koreh cok da urang mah stok loba keneh pare genep karung deui duh teu boga pare padahal masih kena numpuk. Tah jalma anu kitu nu usahana kana halal jaminan ti Allah laki Allahu maka eta jalma bakal ditepangkeun sareng zat Allah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri bari raraina sapertikeun bulan purnama
dibayangkan ku urang teh oh berarti hurungnya jika neon banget nate teu berarti kitu nya bakating ku ari bulan teh katinggalna indah nya. Tah ieu oge jalmi oge engke bakal dialuskeun beungeut. Nah kan urang mah sok gampang naon gampang nempas. Ih cenah beungeut maneh kasep jiga bulan bunga ieu teu apaleun bulan teh alus teh ti kajauhan ti kadeuketan mah korodok. Sanes kitu maksudna nya. Wajahna kal qomari lailatal badri sapertikeun bulan purnama dina pada alusna. Mun awewe mageulis ka wanti nya lamun lalaki kasep kabina pada hayang kan ieu teh nikmat nupang ageung-ageungna. Gawena mah jiga ripuh ngan buruhanana sararea ge hayang buruhan ieu mah ngan pas gawena jadi teu purun. Teu purun gawe mah nya. Terakhir waqala alaihi salam alaikum bittijarah pek daragang. Tasaur Kangjeng Nabi ke pek daragang. Naon kitu pangna kudu daragang fa inna fiha tis'ata a'syari rizki. Sabab dina dagang teh aya salapan pirang-pirang perpuluh rizki. Ku ayana dagang salapan tina 10 anggap we 80%. 80% rizki milik bisa dagang teh gara-gara dagang. Da kaharti atuh ku urang ge nya. Nu dagang mah usaha nya, ari nu cicing mah teu usaha. Jelas nu dagang secara teori bakal leuwih loba daripada nu cicing. Bandinganana ge 8/10 berarti nu dagang mah geus meunang 8 anu cicing mah teu meunang naon mantak pek daragang. Maksudna lain kabeh jadi tukang dagang. Rek saha nu meuli kabeh tukang dagang ngajajar warung ti Cikamuning nepi ka sasak warung kabeh cik saha nu meuli. Nepugu mah parasea merenya tukang dagang. Maksud nama jual beli ngajual nasing alus meuli nasing alus. Tukang meuli ulah nganyerikeun tukang dagang ya, tukang dagang ulah nganyerikeun anu meuli. Bisa baraha ieu 20.000 di warung itu 15.000 diobrolkeun ka warung eta. Sanajan naon sanajan sah-sah wae tapi eta teh nganyerikeun tukang dagang anu eta atuh ai kira-kira murah mah tinggal ulah kadinya ulah diobrolkeun nya. Da sok naon sok gampang emosi gitu lamun naon teh mah dibanding-banding jeung nu sejen leuheung mun nya ieu mah sugan we amih murah gitu dikitu-kitu teh bara ieu 20.000 di ditu 15.000 nya sok atuh 15 nya da bakating ku naon ngaragangan buat teuing di ditu ge akur 20 eta mangan hayang murah unggul teu kenging tapi silih jaga. Komo ari dibandingkeun jeung naon mah jeung grosir mah sapertikeun warung dibandingkeun jeung pasar. Sabaraha ieu 20.000 di pasar ge 10.000 gede-gede teuing nyokot bati teh. Tah bahasa anu sapertoskeun kitu nya da ari jual beuli nyokot bati mah bebas nya. Da lain ge jual beuli ari teu boga naon mah teu boga bati mah meuli 10.000 dijual 10.000 eta mah lain ge naon lain ge dagang. Da ari dagang teh liribhi tujuanana teh supaya menang bati nya. Ari kira-kira teu wani mah ulah teuing sagala naon sagala dibaca geus we. Sabaraha ieu 20.000 tiasa kirang teu henteu tos we wantun galeung teu wantun ulah geuleung. Tah jadi intina mah naon
nu dagang sing alus ku dagangna, nu meuli sing alus ku meulina. Zakara dzalika Al-Ghazali fil Ihya kitu kasauran Imam Ghazali. Wa madzaka wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah. Abdi tawasul ku pangaosan, abdi tawasul ku pangurukan, abdi rizkian ku kajembaran, abdi rizkian ku kahuripan. Subhanakallahumma wa bihamdika.